selamat datang kembali di SMP Podcast ya. Kes. Yoi. Kurang ya efek kes. Kayak gitu tuh. Bisa. SMP Podcast, kes. Bisa kan? Kalau mana PPK dulu ya gini si kalau si drawing itu kan. Wah, gini apa? Kalau ngedit naik. Tapi tak lucu. Bisa. Untuk teh saya bisa kan. Eta mah lucu. Korea apa? Ribetnya. Lain betul lah. Korea apa? Supaya cewek ngalir lah. Biasa-biasa aja. Obrolan santai. Udah santai. Disingkat non obrolan santai. Olsam. Oh, sama Obrolan olsan santai. Obrolan. Pokoknya segmen kali ini mah racing. Obras. Racing apa racing? Racing kata. Betul. Yo, diawali dengan Ini adalah momen yang paling orang tidak sukai karena aing blank mun gitu teh anjing. asli. Emang acara prokna we lah. Prokna we mah bukan nama mun ngetek lewat jam 12. Nah, Kita ngaca pro. Kenapa kita ngetek jam 12? Lobet. Bukan, karena kita mempunyai kesibukan masing-masing. Ada yang marah. Ada yang habis kerja, ada semuanya habis kerja sih. karena kita ngetek ini di jam 12:30 cuy. Waktu Indonesia Bagian barat. Bandung deh. Biasa bi ngarawasan ya. Oh, mangga wilujeng. Iya, bisa. Soalnya juga kesawayan. Ngaliannya sepoe juga sepihak doang. Teh ucing dina rantang gitu lah tuh. Teh Cing ucing sabatan. cing sabatan. Teh ucing teh kuda. Pucing da. Tahun. Pusing atuh da. Pusing da. Pusing atuh da. Eta mah lamun didinya si Guin hayang meuli BRB nu 1 juta. Teu udah pucing atuh da. Haji Dede Haji Hasan. Naon? Hade pisan. Gacor geuningan. Ya jago sia teh. Ya awan deui sok keluarkeun. Spiritus buah kedong dong. Cakep. Minta 100 dong. Aing ngata mun ka pamajikan gitu. Seng cing teh. Seng sayang. Seng. Spiritus buah kedong dong. Naon juga. Minta 100 dong anjing. Dibere we kecup 100 kali. Dibere na 50.000 anjing. Pamajikan aing mah lain 100. Oh di diskon. Beurit pamajikan aing mah kana duit. Tenang naon. Tapi mah beunghar aing. Demi kemaslahatan. Tapi lain pedit karena aingna boros. Jadi aing mah dibere 25 mahi, dibere 100.000 mahi beak gitu tanya sa. Jadi lebih baik yang dibere gocap nah gitu lah. Rokok we atuh sabaranya sehari teh. Oh aing anjing. Geus teh kaukur rokok mah sih urang ieu pisan. Rokok ge aya artina kan nya? Aya. Naon nya? Naon? Aya ya. Rojok kukok anjing. Rojok kukok. Roni aya singkatan mah. Roni apa sih singkatan? Rokok ini. Lain, rojokan boal nini. Robi rojokan boal bibi, bisa teh. Rosa. Naon? Rojokan boal. Siapa namanya? Tina naon bieu teh Ronon? Tina Roni, tina rokok. Roni kan aya air minum kan? Air minum Roni. Ron dalapan. Nah ada 88 nya? Hah? Oh sarua jeung Esteller 77 bener. Lain. Eta kan bogana Densus. Ayo Rosi Non non. teh. Rosi. Rojokan. Lain. Naon eta? Rosi apa? Naon? Rombongan sirkus. Rombongan sirkus anjing. Goblok. Anjing. Mudo Jali. Rombongan Batagor. jalan beli. Anjing. Rohana. Naon? Rombongan hanya nanya. Hah? Rombongan hanya nanya. Lain nanya. Jadi terbeli anjing. Suka naik teh nanya-nanya. Robot. Robot apa? Rombongan abot. Lain, robot mah. Parabot. Lain. Parabot. Rombongan Haji Bolot. Jadi tengah darah rangu we nya. Ini tamu Haji Bolot kudu dikieukeun teh nanti. Tapi eta Haji Bolot emang cetak pinter bro. Kontrakanna loba coy. Emang dari kolot beunghar kolot bae mah kitu. Soalnya Lobakeun kontrakan. Kan kayak orang gitu nih. Jaga. amin. Emang cita-cita pamajikan orang loba kontrakan sih. Kosan. Tapi eta kontrakan gitu ya seuy.
gede tanggung jawabna. nya emang. Karena Nah, matak orang nu syariah urang mah. lamun misalkan tadi No. dipake terbalik kudu penghunina nya mana ge menang dosa. Ya matak naon penghunina kudu nu geus Angger tengah jamin nu menikah. Iya we tengah jamin mun berandai-andai. kieu dekeun lah berinovasina kieu. Ieu engke Nah, rada dua. sih soalna kan aing kopean. sok pangersa Kudu rada aya agama-agama ke agama. Aya mah segmen keagamaan. Nah, jadi kieu tapi tadi kita jika tukang kumang geus ya. Nah, aku bang sok ditiupan. Aku bang sok ditiupan. Oh, dikenyot mah bisa keluar goblok. Sarua ketang ditiup ge keluar. Dikenyot tuh tahu yang jadi kontrakan. Kumang malah pun kawin. Mun kawin kumbang keluar heula terus cangkangna. Jadi carana deui. Jadi kumang mah kitu nanya Keong. ka keongna teh. Ai kum Erek mah mau balik ke carana deui gitu kan eta teh. Asup deui ka imah. Asup deui ka imah Nah, gitu. itu setelah menikah itu saya imah meureun. Heeh. Kumaha teh imahna di mana? Kalau mun keluar asup angin kumang. Ada balik kontrak atau kumaha? Nulis kawin. balik deui ka kontrakan berarti. Kontrakan heula. Berandai-andai we. Beranai-anainya ketika maneh kan ada yang maneh ketika maneh boga kontrakan. Kumaha? Percuma mun maneh misalkan ulah gitu tapelan ku maneh poster ieu poster ajab di neraka model anu Hidayah. model anu melakukan Zina. seks di hubungan di luar nikah ngajeun kan colok ku beusi panas kan gitu kan kumaha Anu siga baheula na buku-buku aja. heeh Ajab tapelan maksiat. pasti geus sok Ai sugan urang teh tapelan misalnya teh bu non poster-poster wali gitu. moal mah Paang. apa moal kakak di lalajuanan gitu mah anjing Nyanyi. anu keur jina teh aing keur konser coy Ingat mati, ingat. kecuali memang harus ditapelan poster-poster Gitu ya. hukuman-hukuman gitu. Hukuman. Pancung. Terus naon ieu tah? Tajong ku suku nu hareup kan. Hah? Pancung teh najong bola suku pangadep. Pencung gitu mah ulah pancong. Pancong eta mah. Pancong. Weh. Konek. Terus ada nu kaji kan pasang poster, terus kedua naon? Misalkan ente jadi juragan kontrakan. Kontrakan. Mana akan menempelkan poster. Poster nu kaji. Poster-poster ajab. Nah, nu kedua Kedua, Aing mari melakukan pengajian rutin. bacaan rutin. Pengajian Tapi lah misalkan ya punten gitu kan. Kristen KB. Kristen non muslim. Da kau kita maca Yasin sarua nu Tapi kan misalkan tak apa misalkan iya na aksarana hijayana tak apa kumaha. nya Ngadangukeun we, ngadangukeun. ngadangukeun heula lah gitu. Terus nu katilu Nu katilu mah paling naonnya sosialisasi lah urang mah. Anjing sih ujul. Kades banget. Kades banget. Sepakat sosialisasi jeung RT RW. pakubu ya. Paku. Paku. Nama paku. Ya. Koordinasikan. Koordinasi. Aduh anjing. Angger jam sakieu teh nya. Kaopat. Dipikir-pikir mah ngetek rame jam sakieu anjing. Ya. Kenapa kepikiran sosialisasi? Terus kontrakan dengan 3 pintu kan. Anjing ada di unggala. Merek lain misalkan manehna geus balik tira lembur, kayaknya parulang kampung. Woi aing. Tiap kamar teh. Woi di tiap kamar teh aing make pengeras suara aing asli beradaya da woi briefing anjing. Parawan di sana. Rek asuh teh anjing. Hormat gerak anjing. Setengah lencang kanan. Jadi pemutaran ulang gitu. Nu kaopat. Kemana yang ngobrol sama anjing? Kagok lah. Kita pakai kopi aja suka capruk. Aduh, enggak 1 kilo goblok. Udah capek anjing pikiran. Mana. Orang malah jadi aing nu gacor lah anjing. Jika manuk jog. Antep. Ulah rek bare pertanyaan ya. Oh. Kan ya Sok lah anjing kabeh pertanyaan kain poin dijawab sok guru. setelahna Kan dia sih nu jadi dosen. Aing nu jadi dosen. jadi kieu Pak Ustad pangersanya aduh punten anu kasuhun gitu nya. Abdi teh bade tu baros ieu teh kelarasan. Iya setelahna kan bos. Sarilahnya peci gitu. Mana ada? Iya peci. Aing baju. Bob Marley. Oh, Bob Marley. Itu anjing. Lah kieu Pak Ustad euy. Pak Ustad punten ya. Ari pintu surga eta didorong atau ditarik? Diangkat ke blog itu surga mah.
Ke rolling door. Pintu surga aing geus ke alam surga. Oh digeser. Itu rolling door kaluhur. Jadi dikitukeun pintu surga mah. Set. Tapi atas ka surga. Aing geus pernah di Ya. alam mimpi. Ceburu marah rasuk anjing gitu. Terus ya kan orang kemarin karek ibadah kurban. Ya. Pak Ustad. Sombong anjing. Sombong gimana sombong Karek ibadah kurban. Kan Kan ibadah kurban teh syaratnya harus berkaki 4. Lamun urang kurban citah bisa tuh Pak Ustad. Bisa. Cita kan opat oge sarua. Sarua singa, Heeh. harimau bisa Harimau. tapi bisa. saya taringan. Oh mau bisa. Oh, bisa. Cina tadi bisa. Itu salah aing salah ngomong gitu. Aing salah ngadengin tadi. Cita. Cita. Mau bisa karena Mau bisa. bertaring. Karena bertaring. Jadi syaratna kurban teh kudu geus punglak. Gajah, Teu bisa. jerapah taringan. Bisa jerapah. Ngan teu arieun anu masjidna. Beungna panjang teuing anjing. Bera ke masjid pakai kantar tadi gitu. Dikeprak. Pakai taraje. Tinggal ngalalang-layangan dikeprak. Tapir. Mau bisa. Nah, Pokoknya mah yang kapibara. kapibara saha. Anjing. Astagfirullahaladzim. Aduh anjing. Kapila berlalu. Kapibaro deh. Kapibara mah atuh si Bil orang raca panggung. Oh lajekna bara kan jadi kapibara si Bil berarti. Black romantic. Anjing mereka romantis kayak gini eta ben baheula si Oboy. Wah itu si Oboy. Saya si Oboy. Ya, tadi aing kecilin karek pangi. Oh ya pagi. Masih kena jobrek tuh. Henteu geus pono. Cah si Oboy. Oboy teh baterai lancik urang personil band oge black romantic ngaranna. Romantic. Asli teh. Dang ka mana? Di ka mana di? Ka makam cah anjing. Bisa montok cenah na parab cete alus ieu na lehepurna. Anjing. Lain Japar. Hah? Lain Japar. Japar naon? Jahat parab. Gopar goblok. Gua parab. Parab. Oh, tadi balik di ka kurban sok. Kan tadi berarti teu bisa. Nya syarat kurban teh giginya udah punglak satu. Giginya udah punglak. Kayaknya betul. Bener kan. Domana kudu geus balik. Berarti samemeh. Jadi sebelum lomba di kurban teh kudu dibere coklat jeung permen lah meh punglak huntuna. Henteu gitu. Kuntuna kudu nu rapi. Sebenarnya bener sih. Itu kadental mana? Dental teh naon goblok. Oh, dokter gigi. Gigi. Sini jalan tuh bisa di kurban. Apa anda temu kagina dua? Anjing, ngomongkeun batur goblok. Tapi nasi etanya nu botol balem wae. Soalnya lain ku Pepsodent sia teh. Kunaon tuh? Lain cenah. Si Mah. Jaipong. Saya tahu mau dipoto teh cenah huruf genep we naon huruf. Eta cenah ekspresi da 6. Kadang bari digegel hareupeuna saeutik. Kelakuan. Astagfirullahaladzim. Di foto malam ngomong huruf 6 wae. Nah huruf 6 Ekspresina cenah. Enak mah ada digegel saeutik ya. Hareupeuna Tidak gitu. Kayak ngegel eta teh. oh nya gitu. Bere tuh Jai. Nya tadi balik di syaratna kurban balik ini. Gigi punglak satu. Domana geus dewasa. Balik akil balik. Tahun itu. Sabaraha. Bisa sum SD berarti. Henteu usiana teh henteu. Usiana teh geus satahun gitu. Mun teh Di bawah umur atuh. henteu emang doma mah kudu geus punglak bukan. Terus kudu sehat, kudu esikian oge. Nya jalu kan kudu esikian memang. Kinangka kumaha Pak Ustad? Hah? Musik kinangka. Keluar motornya. Itu si kinangka mah eta utala lain balik deui. Episode kamari. Ayo we flashback aja. Ngoblok. Aduh. Sok rek nanyakeun deui hukum wudu. Rek nanya deui sok. Aing ngena rek jadi dosen. Dia Pak Ustad lamun orang bersentuhan, Jeung lamun geus wudu, jeung boti kumaha? eta kadek we. Tong disentuh-sentuh kadek we anjing gitu. Bisi kalobaannya. Kudu dipayahan gitu sih kalobaan anjing. Tapi eta bener berarti jadi makin keonya anjing. Kan ayeuna geus aya petisi normalisasi hina boti di umum, Tempat umumnya. tempat umum. Mana setuju teh eta? Setuju lah, setuju pisan. Ngacuk maneh mun bersentuhan kadek. Kadek we anjing. Berarti anjing kan itu bener eta kan. Kan orang ningali aya di Malioboro gitu. Jadi aya laki-laki memakai maksudnya danana siga perempuan tapi laki gitu. Langsung jadi aya konten kreator pura-pura jadi gelo. Boti gitu aja. Tapi teu adil sabenerna mah eta ieu mah rada serius nya beuring. Nah sok mun dinu bokep
Atau misalkan kita sedang berpegangan tangan nih LGBT-nya lalaki jeung lalaki, nah kita merasa jijik, tapi ketika melihat cewek jeung cewek kita biasa aja. Ya, sebenarnya kalian tidak merasa adil gitu. Betul. Jadi menedek disamaratakan. Ulah awewe jangan awewe. Tapi aya si imalin muka aib keluarganya. Aya dulur orang sorangan ge awewe. Manena baheula dinyeri ku kabokona teh. Nya dihianati. Kumaha ditusuk dikam dari belakang di cok slam di cook uppercook uppercut gitu anjing saya tahu biji perah cerita aduh anjing berbisa mana mah juga lagu hello anjing dulu orang gak sih dulu orang mun awewe mah berarti bucinya uppercook naon uppercut maksudnya uppercut lain uppercook tutung oncom. Aya dulu orang memang bahan di nanti ku lalaki teh. Jadi trauma gitu. Tamannya teh deket. Awalnya mah tina gitu, tina sharing-sharing profit. Ngobrol. Sharing file gitu. Sharit mah tuh bobogan lalaki. Sirit killer lagu undergada Sirit. Tagogna halus sih itu tagogna. Sirit. Udah lado. Paris anjir sirit. Asli guru ngaji baheula gitu tak ngomong sirit. Ya kita kot baheula mah tuh kan ada nyimpang lah. Kot baheula mah mun guru ngajinya mun sate sek kunyam ka. Lagi dengar teuing kunyam ting naon. Kunyam meneh ting gitu. Meneh sebenarnya mah teh. Goblok teh kana meneh kira-kira. Meneh emang bobogan awewe mun. Nying nyeri goblok. Udah anjing. Eta mah ambekuk kan. Anjing naon ambekuk. Itu mah obat ambekuk mah obat budak. Gue. Ambekuk nu overcook. Ini apa pemirsa yang pikuk overcook. Balik ini tadi ka buci tadinya. Terus teh si orang teh nya ngobrol-ngobrol jeung awewe deket lele jadi bobogohan. Oh nya. Padahal geus dicarek si kumaneh teh. Si anu jadi lalakina teh kalau malah ngancam. Si bucina teh. Kalau malah ngancam jadi maung. Maksudnya ngancam dulu orang eta. Lain goblok. Ngancam dulu orang eta. Padahal dulu orang eta mah masih ayeuna ge masih ketila ke orang masih kertila masih dia di Bandung ya di Bandung si adi orang lah itu kan mental lalaki ke orang oge juga itu mental lalai mental lalaki mana da geulis ya apa-apa Lain mental menee. menye baheula mah anjing Menye. baheula lah Ieu baru cerita anjing. menye cenah jadi si Akeo teh baheula ku almarhum Mang Ucup dikit-dikit teh almarhum Ucup aduh aing almarhum Nubi ka main CTR bola si Akeo mah jeung Ucup teh aduh budak-budak Si Makumba. Dia udah Makumba lah. lagi budak ukuran masjid aja Bubu papa. saya papa nah bubu papa saya menye ini gitu kenapa sih sebenarnya mau naon goblok atuh anjing sira aing jaga itu dah openingan si ieu tuh dah anjing beut ngucaina mah cenah si singkatan goblok jadi aing mode ustad nah sok rek ngajarkeun naon deui nanya dulu ya tolong aing bisa setting sikat lo datanya mau buat timnya mau buat sikat da anjing geus kaluar tina ngaranna kodrat namanya sebagai lalaki atau perempuan seutuhna gitu. Udah menyalahi kodratnya. Nya lah. Nah kayak nanya Pak Ustad. Sok jay beranak. Mana yang beranak-anak yang balik nanya ke mana si Fajarnya. Juragan kontrakan. Mana rek beranak-anak oke lah. Jadi juragan kontrakan atuh. Anu geus bieu kontrakan mah ku si Raja. Mana mah juragan kepang bener. Juragan empang maksudnya itu. Oh, kepang. Aneh. Nah, kepang. Nu jeung ngondong jay. Orang mah yang iya sih jadi Power Ranger cenah, Power Ranger pink deh. Iya anjing. Eta mainstream teuing. jadi Robocop
jadi si Murphy. Andi, kamu sedang apa? Andi Murphy ya. Mana mah jadi alien breketek. Brek. Oh, Amun teh si Mar jadi band 7. Oh, betul. Aya kan di Bandung band 7, di Indonesia band 7, mau di luar negeri band 10, band 10. Atau jadi band 7 berarti. band 7 ngana 7 soalnya tilu di teka beli kostum. Mending band 5 mana mah. Ya. Tokre, no. Nah, Itu mana ada anak-anak yang jadi naon mana pengusaha atau naon. Oh, jelas satu yang jadi pengusaha. usaha naon? Kasio. Kasio. Orang Usaha jam sih. Kasio. Ini kaso. Mana emang geus ieu juragan mebel. Kenal lah goblok. juragan kayu. Kan bae. Jadi mana nyenan mebel tapi tanpa awak, tanpa awak. Tanpa pegawai aya. Mana meuli manuk di woodpecker we unggul. Tadi cek aing dicaritakeun. Benar. Cina nyeun skor sih. Ngaran manukna Tono mana. Tono anjing. Si Tono jeung si Tini. Tah, mana barana aya mun mana boga budak kemar naon. Karena wah ini balikin goblok. Sok sialan enggak jawab. Soalnya aing liur enggak jawab begitu. Budak kemar. Tadi kan kain next ya lah boga anak kemar karena nah aing kan cari mah cari kamera tak waing dibalikeun aya. Mana mun boga budak kemar sangarana. Mana saha? Andai lalaki jeung awewe. Nya geus paling bere ieu lah, bere referensi Yana Yani. Kebayang sok. Jessica Jericho. Jessica Jericho. Lamun awe Jessica. Mun awe Jericho. Jericho. Mane lamun mane. Aing mun boga anak kembar ngaranna Rara jeung Lili. Mah beteng. Lamun teh jeung Aduh anjing. Mana mun betang jeung peteng halus. Petang teng awewe, peteng teng lalaki. Aduh. Peteng. Oh, ya si petang teng mana? Tuh, sepeda geng. Nah, kula sadewa aya heuh. Aku lah sadewa eta mah ulah nu aralus atulah urang. Toto jeung Ina. Tatang jeung Kalan bisa kan. Tatangkalan. Bener. Tono Tini bisa. Bisa. Yana Yani bisa. Bisa. Budak Budi bisa. Bisa. Sok mana sah? Iwa we sia mah. Jeung PY. Iwa pe. Iwa Awi. Aduh anjing. Mana mun boga ngaran awewe mending Miracle sih euy. Can aya kan Miracle. Jadi kayak mun ngiredek dengan Miracle anjing. Mana naon anjing? Mirage aing. Buku. Aing sidu. Aduh kan tuker tama ayo. Bos orang big boss. Sia mah halus wae sia mah. Bae ciwi kimia. Anu biasa. Naon ciwi kimia? Ciwi kimia. Kiki goblok we ciwi kimia. Aya buku gigi aya. Parel kan? Kiki Parel. Buku teh ya si Mirage, Kiki, Duduk gitu. Dodo semua mau Dudu ege Dudu ya. Tukang layangan Dudu. Dicililin. Ya ini layangan rame dis ya. Rame deui. Diramekeun we pokona nama. Sarame-ramena. Anjing. Gelasan. Nojol gelasan. Kiat. Mana ngaran saha deui anjing. Naon? Gelas. Acan mana mah. Panggil tadi naon? Ben Hur. Ben jang jelema beunghar anjing. Itu karunya kanu Ben Hurna Belanda Urik. Belanda Urik anjing. Mun aing saha nya ngaranna. Si ulang anjing si ulangi. Ulah anjing ngewa kan. Aduh anjing terapi. Eta lah aing mah. Maman jeung racing. Maman racing bisa. Romusa jeung Rodi. Ulah sama anjing. Ngaran teh kudu nu baik. Nama adalah doa. Doa adalah sahabat. Sahabat adalah Noah. Doa anjing. Sahabat adalah Noah. Sebutkan teman sehidup semati. Aing mere.
tata rucingan kemana? Sebutkan Teman sehidup semati. kalangkang lah. Lain. Al-Qur'anul Karim, Bro. Masya Allah. Bener aing mah aslinya. Pedoman hidup. Nah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman hidup. Ih bener ya tete coy. Benar. Mana ketika merasa resah, ketika merasa kehilangan arah, Al-Quran adalah satu-satunya. Sebaik-baiknya petunjuk. Eta bener Al-Quran teh. Bener. Karena memang orang suatu saat pasti bakal berpisah. Orang nyisi paja jeung eta pasti bakal berpisah, tapi Al-Quran mah tidak, Bro. Nepi ka meninggal ge pasti bakal mautran orang kayak di alam barzah, di alam kubur pasti bakal menemani. Makanya angan. Nya, mata kan orang teh saya bisa kudu bisa belajar maca Al-Quran. Bisa man. Rek dipatel ayeuna rek wali patel yuk. Alif. Orang bisa. Auzubillah. Emang kudu bisa, Bro, baca Bisa, Al-Quran. bisa. Minimal bisa. Nya lah da soalna. Harokat nama. Eta mah Lamun nututkeun. lalaki teu bisa Tajwid maca. nama kayak nututkeun. Menurut aing nya mun lalaki teu bisa maca Al-Quran, hilang kesejatianana cek aing. Bener aing. poek. Minimal kudu bisa. Minimal bisa lah. Tajwid teu bener oge teu naon penting mah bisa. Soalnya laki mah pemimpin ya. Jeung beda mun imah nu minang dipake ngaji pake ngaji Ada. pasti caang teh. Terus Komo lampuna kudu ieu mah kudu pararanjang mah caang pasti. Daripada osram kan sieun. Oh, Osram. Anjing. Gitu, Jay. Perana berarti sok ngaji setiap malam. Jumat Wah. jeung tiap hari sih urang mah alhamdulillah nya tiap hari. Hancar. Karena memang urang ayeuna gaweana si piji terus teh jadi aya Waktu maghrib, Senin nyampe Kamis baca Al-Quran ngaderes lah anca. One day one juice. Henteu sih teu one day one juice. Urang mah sahari One teh day one page. henteu 2 halaman, Oh, Dua Two halaman. page berarti. One day, 2 page, 2 page to dance. Jadi tong di bahasa Inggris kan. Udah bahasa Inggris kan. Jadi mah anu di otak keluar. Naon artina ting naon nyambung lagi. Nu penting mah oh iya keren. Nah, gitu. eta. Nah, Prinsip aing mah gitu. Ada naon naonnya nu penting keren. Keren tah gitu. Keren. Nu penting keren. Aduh anjing. Tapi Pak Ustad ieu teh. Anjing mah Ustad dewa si goblok teh. Manya Ustad unyang anjing kieu. Siapa ngacabruk anjing. Ieu pangertanya. Naon? Ayat surat anu Spirgon. mengartikan di masa kehidupan ayeuna surat anu mana menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk Nah. al-ikhlas lah pasti atuh, Bro. Coba atuh dilantunkeun bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenal Fatihah mah eta. Kenal ikhlas. Al-Fatihah. Ikhlas Al-Fatihah. Al-ikhlas yang bilang al-ikhlas. Kulhu we. Kulhu eta. Sok jan Trikul pokokna mah. Heeh. Entong maca Al-Qur'annya. Oh, entong maca Al-Qur'an. Soalnya orang tuh boga wudunya. Nya. Tapi baheula ngaji pada maghrib atau sore, pada asar. Mah? Urang mah di borong kabeh urang mah. Borong. Asar. Maghrib. Asar di ten Pak Haji Suryana. Hmm. Ta maghrib ten Pak Haji Pasuryani. Ijai. Ten Pak Haji Oh Ijai. karena kembar kan Suryana jeung Suryani. Geus banget goblok. Astaga. Amin amin. Apunten Bapak. Ye, puloh ye. Puloh teh anakna. Asep saya pulau. Asep saya puloh. Abi kasih coba demi Allah. Aduh, anjing. Mulai ngaco ya, euy. Asar aja maghrib batunya. Heeh. Orang mah maghrib sih baheula. Tapi setelah semenjak ieu nya karena asar orang mah les Oh, les. biola Anjing. jeung balet. Pengen boleh damakna. aerobik. Aerobik. Jeung Aero Street. Air susu dibalas aerobik gitu. Air Aeresia. susu dibalas aerobik. Salah ayeuna mah Nah. air susu dibalas airdrop. Anjing. Bisa. Air susu Air- dibelas air Asia. Hah? Air susu dibelas air Asia. Siapanya jangan wae na otakna teh euy. Batakan. Bang, di kan- Mana kangen jalan-jalan. mana kangen ka Bromo? Sigana. Bromo. Itu nu kangen ulah sih. Ah nya itu jelas tinggali pesona. Oh. Batur-batur kawas ya polo atuh tinggali Asli, anjing. cigah kedi. Dadakan coy. Cigah kedi. Oh, jadi ingat sih orang ketan harita. Oh, eta si orang ieu eta. Si terang-terangan tolol. Pak ieu maksudnya kenal aja yang awewe. Set pas ningali profile picture teh mawa golap maksudnya pakai sportwear. Kamu kedi. Orang ajak gitu orang. Bukan aku makanan cenah. Anjing kedi. Goblok anjing. Kelakuan teh. Langsung di blok anjing. Mana? Oh.
Indo bae eta. Hindung. Indo. Oh, Blasteran. Indo blasteran. Sumpah eta coba. Tapi kan anu kamari ge ente blasteran juga ente si eta. Oh, eta mah blasteran. Tapi bener Lain. sih. Oh, bener jika emang orang Arabnya emang aya turunan Arab. Ya, memang undul. Yaman. Undul. Ya man. Yaman. Atuh reggae anjing. Ih serius. Ya, Ini sih bener. Serius. Oh, anjing pengen juga orang ini. Oh, Yaman sih eta teh. Akhirnya Yaman Gupron lain. Makwali. Mak. Jadi inget deui anjing. Anak kaya naka dudu. Semua akan syududu pada waktunya. Bener asina. Asli. Yaman. Ah, anjing asina bener. Anu Mana nyarita ka urang? Bapak Akina tuh ini. Akina terus eta kan aya salah satu pemain Persib dulurna oge. Hah? Dulurna oge pemain Persib. Saha? Pemain Kakang Rodianto, si Yaman banget Kakang. Salim Balaidus. Oh nya, dulurna. Dulurna teh. Mang eta. Oh, Oh. Mang asli berarti. Mang asli. Berarti Lain Adi mana? Kapibara berarti balik deui ka Kapibara. Adi Babana. Si Kapibara disebutkeun bae anjing. Karunya si Bil goblok. Lucu atuh. Kapi naon? Ngamulang kita jual kapibara. Tapi lamun ka luar imah jadi kapi naon? Kapi lain. Kapi pir atuan. Naon sia anjing anjing Kapi. Virgo goblok kita mah. Bibir cingong. Ya biar cingonggo. DPR. Naon DPR? Pohon rindang. Anjing. DPR? DPR. Memasuki pohon rindang. Atau juri ngeureun aing teh. Juri. DPR mah. Emang juri dikaitkan karena pohon rindang? Pan ieu, mah ieu. Oh, meh teu kahujanan. Nya lah. Justru ngaiuhanna di ieu. Lamun di kopi shop mah da teu boga jang mayar goblok manehna ge. Matak ieu mana di tatangkalan. Pesan espresso lambung beunang. Aing kan aya keturunan aja. Urang aya keturunan. Tapi sih juga emang juga Emang Pakistan urang sih ge. Indo urang. Jeung Ti Arab urang. Heeh. asli goblok. Urang turunan Nabi Adam. Oh, KBG sarua eta. Cuma jokesna Tapi jeung orang- apa bisa Emang anjing. aya turunan oge orang. Di mana? Trinidad Tobago. Aing sarua aing oge. Sarua, man. Lawas aing teh lawas. Atau susu aja. Serawan goblok. Anjing gitu geus serius ieu di rumah deui goblok. Jajanan rawas yang serbuk teh apa? Ah, susu. Jajanan rawas susunya. Ayo, nu terus perak bae mah aing eta. 200. Aing mah pakai anjing saya teh. Anjing. Anjing kumaha. Jadi Susu orang Jadi susu rawas anjing. Sama tolong. Mun pendek, udah rawas. maksud aing teh orang boga peliharaan anjing baheula. Dibere susu, susuna dibere make susu raos gitu. Cek anjing rawas teh rawas anjing. Rawas aja. Aduh anjing rawas teh rawas anjing. Cik anjing teh ka mana anjing? Anjing cik sia. Anjing aing lieur mana anjing mana Indonesia. Aduh anjing. Eta bener susu rawas ngalaman ya? Ngalaman. Ngalaman top ramen ngalaman. Oh, tuh ngalaman. Mana? Top ramen gurimi. Cap nona, Top susu ramen. cap nona. Cap Aya nu di ibu-ibu. Tony. Sama di Belanda. Ka Indonesia jadi cap nona tah apa mana? Apa? Susu cap nona Aya cap aya. Susu capno. Cap Susu cap nona enak susunya. Nah, kopi yo. kopi ya. Kopi yo. Yo kopi yo. Yo. Serius anjing ulah serian wae atuh. Sugus mana? Goblok aing. Bisa sebut deh. Antam we anjing. Sponsor jersey aja. Aing enggak apa-apa panangan gue mau disebutkeun. Aduh anjing. Sugus. Nyebut bapak. Tapi kan eguisan. Ichiban nah, apa teh permen Ichiban? Apa, Apanya? apa? Oh, mana teh? Coba Coklat. coba. Coba Aya, bacu. Turbo, jagung turbo. Jagung turbo. Turun bondong. Turbo. Naon aja lo. Antar jerumput. Lon- Lontong. Antar jemput loncat, jadi nganter loncat, balik loncat. Bajing loncat. Kocok. Apa sih loncat? Bajing loncat ke sana. Ya Iya. Terus Terus dia jajan yosannya balapan. Ah ini ganti nama. Ya sih. Yoman. Permen Yoman taleler kabeh. Karena dia Balik deui kita ke anjing, raos anjing, raos. Yoman. Tapi selama ente enak dewasa gede enak. Geus pernah mangihan Ah, can dewasa aing mah. Can. Aing teu ngarasain dewasa aing. Ayeuna gitu kan. Pernah dia menang huruf N tuh. Aya orang ningali di Instagram apa di mana menang sepeda Huruf ente. Tina di Yosa. Pak Jokowi. Tukerkeun ka mana? Saya kan lawan.
Enaknya saya akan lawan. Saya akan berikan. Bisa. Biar sepeda mana? Di klip kita gua aing. Aing di klip ngarepna. Menit sabaraya? Menit 35. Saya ingin berikan. Saya akan balikan di klip aing. Aduh, akhirnya saya celabruk. Kira akhirnya kira telah rokok. Klip gua. Gila. Tarik. Aing keur teu ngomong. Manehna ningali pas eta. Saya akan berikan. Saya akan balikan. Di klip ku aing dikirim ke TikTokna. Tapi eta bener sih, Don. Jajanan ya. Jajanan bagala. No legend, jajanan no legend. Oh, Nona. coba. Coklat jago, coklat koin. Coklat koin, coklat payung. Aya coklat Iya. payung. Payung. Terus coklat Burimi, top ramen. coklat Badung. Oh, tuh juga padang. Anjing kan nu mau tuh aing. Aing cerinya. Atau tinggal sih. Aing kan Repot anjing. Eta kan baheula tahun 2000 sabaranya? 2000. Main baheula atuh sia teh. 2000 lah meureun. 2000. Siapa teu ngaji. 2000. Jual bak, tak aya alif. Alif. Mana Bola. aja kela. Cok teh kan heula. 2002 tilu 2024 ya. Naon? Kan isinya waktu 2 tahun yang ke belakang teh viral gitu kan coklat Dubai. Apa kan coklat Dubai. Viral Pramasta. Mau sinap pistachio. Ningali kamari ke warung. Nanti kenangan naonnya kopi gitu. Kayak jajanan. Pasnya coklat Dubai. Pasti Coklat Dubai. Coklat Dubai jauh aja orang teh itu. Iya kan di Dubai. Di Myanmar. Pas anapna Maden Tasikmalaya. Emang Coklat Dubai viral. Heueuh anjing. mana nyali? Di Tasik udah. Berarti eta mah lain. Eta memang jadi memang coklat Dubai teh memang coklat dalamnya pistachio. Pistachio Ayo teh di Tasik naon? naon eusina? Sarua pistachio oge cuman eta mah dijieuna di Tasik. Tapi memang gitu ingredientna mah sama. Ayeuna keur viralna teh mochi Dubai. Jadi bener baheula kan coklat. Itu mengikuti soalnya. Mochi mah kan di Cina. Nah, di Dubai. Si anjur aja mochi mah. Kan sana Oh, coklat, bumi. coklat kan Oh, iya. padat dibuka teh gitu kan pistachio tah ieu mah luarna cuy gitu. Jadi maksudnya mochi di kieu teh kan biasanya orang kacang, lamun teh coklat tah ieu mah jerona pistachio nu biasa pakai Pistachio teh coklat. naon? Sok iya joroan. Cigah maca warna hejo gitu. Oh pistachio. Pistachio ngaranna. Aing kira budak maneh mah apaleun gara es krim pistachio. Pasti pernah nonton budak mah. Enak rasanya. Eta mah pistachio sih. Naon itu? Vitasimin. Lain aja. Putaso jarana. Putaso aja. Tapi coklat terus lidi-lidian marah mangana bro. Kayaknya nyerean atuh lah di. Kan aing sorry ya. Chicken keong balik deui anjing enggak bisa 2 Tapi chicken keong eta best sih. Terus ini teh dari nu aya di ieu naon deui sih? Bageula teh da loba. Pendekar biru. Titanic Oh. mah kan Leonardo DiCaprio nya. Heeh. Titanic. Mun Lamun di Tasik Naon? naon? Leonardo de Capricorn anjing. Itu halus teuing. Heeh. Naon? Tadi baik di nu coklat eta nu di Tasik mah lain pistachio Cokodot. sebenarnya. Lain jerona lain pistachio. Sama 3 Garut, cokodot Oh. mah. Lain pistachio sebenarnya mah. Naon? Senal jorana teh. Di Tasik emang pengrajin senal unggul. Aslinya nyambung teh cek maneh. Nyambung teh cek maneh eta. Teu emang teu goblok. Nawe jeung kudu disimak. Naon sih anjing? Anjing jeung senal anjing. Nya loba lah nya dahareun baheula. Loba kan. Lontong kari. Atau main lagi aya. Iya lain lontong, ain disebutna teh. Naon? Lontong sari. Lain. Doclang. Nah, anjing ge. Doclang mah eta mah kerupuk koneng anu dianclomkeun jeung ieu kan, jeung sambal. Wah, Jadi doclang kerupukna teh koneng tapi lain jika kerupuk koneng tapi ngeuna doclang. Ada yang tahu doclang boleh komen. Asli, Bro. oh ya docel. Doclang teh lontong oge. oh. Lontong kari sama tapi disebutna doclang. Singkatanna naon doclang? Dongoclang. Lain. Ayo doclang. Nah, Ai doclo. Docel mah bodoh, docel. Dodol, colok. Docelo, Docol. docol. Terus naon deui atuh sok jarajan atuh. Oh, Baheula keur leutik jarajan tara. Carajan kerupuk mie. kerupuk mie aya. Mie Cemilan teh naon coba heuh twist top dari Sianta Top pasti Pastinya. top. Baheula mah emang lobanya. Bawa pisah. Mie Sakura, Bro. Ayeuna ge aya keneh tapi mie. eta buatan Iya GoFood naon sebenarnya. anu anak emas kan Garuda Emasnya. Anak Mas. Garuda Emas anak emas. Garuda anak Mas mas, mah Nu gimana? legend geuning. Anak Mas mah eta Anak kelas kaisang. tiga, Mas.
Mie gemes aya. Aya mie gemes. Aya anak mas ngaranna anak Kerupuk mas. setan baru nu keur rame kerupuk setan. Sieun anjing. Kerupuk setan. Kerupuk dejek. Aya ada yang aja ada Persib. zaman Siliwangi. Nah, nya Jalak zaman Harupat. Jalak Harupat. Siliwangi aya, Jalak Harupat aya. Sariwangi. Aya eta Siliwangi. Sariwangi. Anak mas terus deh gurimi. Mie gaga cepek, mie gaga, Jaga mie burung dodo. burung dara. Ayo Mie kembali deh burung ka anu minta. tadi. Iya nanti Pencapaian. pencapaian. Asa nu ngabas pencapaian. Nu ngabas pencapaian. Kita antara tunuh jeung ieu Jeung naon we anjing. nu diobrolkeun sagala rupa mah. Sudahlah kalau begitu mah. Kela tong akan dipenutup kalau mah aya keneh sok Jai. Mane tadi berandai-andai can di can beres ya sih. Orang mah yang buka usaha di bidang food and be. Masakan, minuman, Food and F&B. beverage. food and beverage. F&B atau lain food and B sia teh. Can beres. Oh, dia. gitu. Food and beverage. FNNG. FNNB. Jadi orang yang menyerap tenaga kerja. Anjing menyerap goblok. Si mah juga ya si Yuzong. Di Mortal Kombat Ellen Yuzong Naon naon. Mobile Legends. Itu mah Mortal Kombat jadi ulti nanti diserap. Si Liu Kang taku raja eta nanti diserap. Raja terakhir. Heeh, Liu Kang ge serta di Mortal Kombat. Di RCTI aya. Sanggeus film mujizat. Tapi baheula mah bioskop Trans TV rame wae heuh. Heeh, Aya mah bagus ya. kurang anjing. Aya tapi teu rapet. Tapi aneh nate baheula ke bioskop Trans TV-nya pas bulan puasa pasti nonton film nate nu semi-semian we ya. Bulan puasa Heeh. emang ngagoda meureun. Ciga namanya. Emang mana sok nonton, sok aya. So aya bener baheula Semi-semi kumaha? semi si morangir. Bener. Emang sok aya. Kiris pati keneh atau masih Geus bisa ya mah. Chris Raja. Henteu. Kiris Dayanti. Kage rengsengin lain di mana. Jeung ada street. Heeh. Itu mah bener kala. Si porangkirnya ada. Itu mah serius. Dalam memang bioskop Trans TV ramenya. Ya. Tapi nain mah eueuh. Oh. Emang geus balik deui ka YouTube sih anu. Ya rutup. YouTube. Ya rusuk. Kana YouTube. Kana YouTube kabeh. Karena ya Siapa tahu ya Ro. Betul bili kayak Langit bumi ganti busi, ganti ban gini apa tuh? Eta Kabik busi gam. ganti Langit ganti bumi ganti. bersaksi. Tah cek aing ge anjing. Mau balik. Paling Dharma. Ente tadi deui balik deui. Naon? Pencapaian. Pencapaian tidak dibahas. Ayo laguna ya. Gimana? Pencapaian. Perdamaian coy. Apa nih? Anjing, aing terliar kieu anjing. Itu pencapaian di situ pencapaian. Anjing. Pencapaian. Aduh anjing. Terima pencapaian tuh anjing. Kopi aing ngeceng soal kieu. Itu nama gitu sih orang. Nah, coba intina goblok. Awal lagi acan. Anjing. Nore. Anjing nyararin teh jelema teh. Astagfirullahaladzim. Karena sama kanggus pencapaiannya si Fajar jeung beres kilere. Itu ya mah. Mana pernah serius lah sok. Jadi mana pernah mengalami masa-masa sulit teh bala. Pernah orang sulit. Rek dangukeun rek kumaha sok. Maaf ya. Deketan atau deketan. Ah, bae anu singkat we, singkat dirangkum. Masa sulit terjadi pada tahun 2013. Siapa salah nanya? Ini saya opening banget. Iya mana jam 3. Karena tahu menyerah. Kenapa si Mas Are aing ada goblok. Menyerah. Dulu saya Si anjing teh kira-kira anjing. Geus menyerah aing. Tawaga. aduh. Tadi pencapaian masih beli sih gue siap-siap goblok itu kacamata sekali. Enggak itu akan di stop. Karena seberapa menit kan? 45 menit. 5 menit. Lima terakhir please ya. Buat Jai pencapaian lah Jai. Cukup 5 menit. Bapak dirangkum. Jauh mendingan pada tahun 2013. Iya gitu.
Nanya nu gawe naon oge di open recruitment si Galuh anjing si Akbarnya si Akbar mau tren aing ngetang tukang bakso ikan Ngaran aslinya Akbar disebut Galuh. itu mah bener 5 menit teh Bu Jai pencapaiannya lah Cukup sekian dan terima pencapaian kasih. lain anu pernah mengalami masa sulit teu Pernah merasa sulit. Cik kumaha Pas dongeng. pandemi euy. 2020 sama goblok yang 2013 cik aing Sulit kabeh eta. tapi mah bener kenapa sih nu cek mana tadi gawe di Tangerang teh gini Heeh, baheula eta. oh kumaha ceritana cik Wah, eta kan jauh ti keluarganya. Gawe. kan si cicing tuh kayak cerita si aja cerita gua Urang sancang-sancang aja bisa ngabura ya. aduh anjing siap baru tuh Jai kata deh kalau deh Aku kecok 5 menit waktu 5 menit deh. Lebih 5 menit kuat di kata langsung. Alkisah deh kan permisa ya jadi kan Jadi pada suatu hari saya lulus kuliah sekolah 2013 oh pas SMA nya SMA. Tuh anjing panjang euy. lo kan bae sok didangukeun ku aing sok 2013 kan orang ya daftar nya daftar no kuliah Eh, itu lulus. si goblok kelat anjing begini lamun gitu maksudnya cicing si bae Soalnya dikit. gitu kan ngelok deh kan aus rawas jang rawas anjing Yang loba di jeda. Ya, terima kasih sekian. ya lah kalau banget cai tadi geus openingnya koyana udah dibereskeun sok anu intina Aduh, lah 2013 gitu kan. 12 Kuliah termasuk lah gugur. orang TNI kuliah teh gugur. ente emang kuliah mana emang ngalamar dan Kuliah di kuliah mana? kamu Orang teh pertama di Polban, apaan terus Polisi Bandung. anjing Polisi. bisa Polwan sih ya kan. Terus ke Unpad. Ternyata terlolos dua anak akhirnya orang anjing bekerja kan 2017 langsung ke Tangerang. Ternyata kan masa-masa orang pertama transisi lah ya. anjing Transisi Berarti lain kopi dah tuh ieu mah. lain emang kopat emang. Kopat. itu lagi goblok aing mah serius ya Nah, bisa kan transisi itu maksudnya tidak kebiasaan apa pelajar sekolah langsung gawe gitu kan. Langsung gawe. Mata masa-masa sulit lah. sulit Jadi orang teh dimasukin lah gitunya jalur orang dalam. Orang masuk sih ke bener Denya langsung ditunjuk sebagai Jadi seskab. lain utusan pesinden. oh ya gitu Oh ya, Kan Oh. pemerintahan lain. oh lain cek nyawa Orang langsung kan direkrut bagian ceker. Orang oh nu di Lion Parcel teh teh eh lain kerjasama nah emang Oh. yang Hmm. lain parsial cenah ya. Nah, orang sebagai ceker, orang boga anak buah tilu. heeh Orang kan teu bisa nya maksudnya. Lain teu bisa sih. Hiji anak buah wae lila. Iya gitu sih bayang. tilu sawae ngaranna sebutkeun tuh kudu jelas Hiji wae lila. Ya tilu. teu nyut tangis terpatau sedih geus kayak minggu hareup deui tanah jajang minggu hareup we geus gimana geus wae masa sulit nya saksikan minggu hareup masa sulit pajar oke sekian bye bye